lain nek curum caram, lain nek curum dedeh jeung nyaa nasorupkeun harta di jalan anu dipikari ku Allah. Sabab harta mah demi Allah ditanya 2 kali ti mana meunangna jeung dikamanakeun nasorupkeunana. Tah hadisna ge soke muttafaqun alaih. Awas ya, hati-hati ka Mekah acan udud ese magnum sampurna mil ngepluk ke udud ari ngomong teu mampu teu mampu teh keur ka Mekah, ari keur udud mah mampu. Aya ka jelemana ge da keur udud noyon da jelema teh mun dikumpul-kumpul yuni demi Allah imarah nyata Pak abdi mah ngajina teu direkayasa. Tukang roti 30.000 sapoe pamajikan 15 salaki 15